Rida heula, Ibu Rida. Siap, mangga Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Sampurasun. Rampes. Rampes. Wilujeng tepang deui sareng ibu dina dinten ieu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha sadayana sarehat daramang? Alhamdulillah, saya Bu. Saya Bu Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah upami daramang mah. Nah, sateu acan urang diajarnya mangga KKM pingpin heula kanggo ngadoa sasarengan. Dede mangga ngadoa heula siapkeun. Dede nuju barusus sahurna Bu. Siap Bu, Oh, siap. Sadacan ngawitan diajar hayu orang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. atur nuhun Dede. Nah, ayeuna saha wae nya anu teu sakola ayeuna hadir sadaya. Hadir Bu, hadir Hadir sadaya. sadayana Bu. Alhamdulillah kami hadir sadaya mah nya. Nah, dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan dongeng. Cing saha anu terang dongeng teh naon atanapi aya nu pernah ngadangu atanapi pernah maca dongeng. Pernah maca dongeng si Kabayan Bu. Oh, pernah cenah tah Resa kabayan kumaha eta res dongengna. Dongeng nate si Kabayan ngalanangka teh geuning Bu. Eta nya si kabayan ngalanangka cenah. Aya deui nu sanesna kantos ngadangu dongeng atanapi maca cung. Aya dongeng sakadang pecang Bu. Sakadang peucang cenanya da angot sakadang peucang mah terkenal gitunya malah aya di TV ge gitu biasa ditonton ku urang tah eta nya ngeunaan dongeng tah satu acan kana materina urang ice breaking heula supados henteu geumpeur gitunya urang teh komo tadi tos diajar matematika puyeng gitunya tah ayeuna urang pemanasan heula. Nah, cobi engke hidup nurutan ibu. Nah, ibu bade nyanyi konsentrasi, engke hidup ibu nyebat ke nami misalkan Rida Rida Dede, nah ke Dede nyebatkeun nami Dede terus nyebatkeun rerencangan anu sanesnya. Nah, nu kahiji nyaeta tepuk tangan heula kaluhur sakali terus kahandap karena meja tapi nging tarik teuing nya kayak gandeng ke kelas nu sanes. Nah, terus petik-petik. Nah, ya. Jadi kieu konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitunya. Nah, cobi urang sasarengan ke terus ya dicontohan lah. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Rida Dede. Ayo Dede. Dede Acep. Ayo Aceh. Acep Si Irani. Irani Resa. Reza Ilham. Ilham Jajas. Yes Nabila. Sabar tos Habib gitunya. Sabar tos gitu. Jadi kumaha entos manasan. Abi mah gemper ku Ibu. Oh, gambar. Kunaon teu kenging gempernya ada moal ngegel ibu mah. Nah, Awas Bu, Acep mah buaya Bu. Acep mah yang digigil mah sama Bu, Acep mah Bu. aduh sieun ya ibu kami digegel mah. Nah, mangga urang lajeng bae kana matena supados. Nah, naon anu disebat dongeng teh manawi yang terang tadi kan di Resa nya nyebatkeun cenah aya dongeng si Kabayan.
Terus di Dede aya dongeng si Sakadang Peucang. Tah, naon nu disebat dongeng teh? Menawi aya nu terang, pengertianana itu. Nabila rupina mah terang ranking hiji, Bu. Nabila terang? Dongeng teh carita fiksinya punya. Nah, leres carita fiksinya. Terus aya deui nu sanes? Abi Bu lah, sok nyobian Bu. Bismillah. Nah, Pamohalan. Bu, pamohalan. tah pamuhalannya Eka mangrupa tina salah sahiji ciri dongeng. Urang lajengkeun deui. Sateuacan dijelaskeun deui langkung lega ngeunaan pengertian dongeng, urang dibacakeun heula kompetensi dasar janten nu kahiji urang baris ngabandingkeun jenis dongeng di masar eusis struktur jeung aspek kabasaan ke ieu dina pangajaran ayeuna nu urang baris diajarnya. Terus nu kadua engke menampilkan jenis dongeng dengan cara ngadongeng monolog atau dramatisasikan. Satos urang ngabandingkeun jenis dongeng, nah kamarikan ibu tos masih dokumen PDF-nya kanggo ku hidup dibaca. Nah, engke ku urang baris ditampilkeun eta engke dina pertemuan salajengna. Terus aya tujuan dongeng. Nah, siswa nyango kana rupa-rupa wanda dongeng. Bisa ngabedakeun wangun dongeng, bisa nuliskeun di dongeng, sarta bisa ngadongeng kalawan merenah. Eta nya tujuan dina pangajaran. Tah, sateuacan dijelaskeun deui cenah. Urang ningali heula contoh dongeng. Manawi hidup terang ieu teh dongeng naon? Hayu urang ngucruk galur para karuhun nu aya di wewengkon sewang-sewangan. Urang raksa, urang riksa, tapak lacak carita Sunda. Hayu urang muka luang hiji carita sasakala anu kamasyur. Sasakala karang nini bale kambang Pangandaran. Kacaritakeun di desa Karang Tanjung, mun ayeuna mah katelahna desa Emplak. Hirup sapasang salaki jeung pamajikan. Ngaranna Aki Angga Piara jeung Nini Amukolot. Minangkana geus puluhan taun laki rabi, tapi can we kabiruyungan boga katurunan. Sok sanajan kitu, teu ieu ngurangan rasa cinta duanana dina ngarambah sagara rumah tanggana. Teu weleh silih mika nyaah, silih mika deudeuh, saling mika cinta. Kituna demi kenutupan hirup sapopoena. Ki Angga Piara sok ngusep di sagara. Balik-balikna teh isukna bari mawa lauk. Nya lamun bebeunanganna rada mucekil sawaresok dijieun asin ku Nini Amukolot. Dina hiji mangsa, kira-kira wanci sareupna. Ki Angga Piara geus dadahut, rek indit ngusep ka tengah-tengah sagara. Sok sanajan harita mah Ki Angga Piara teh jiga nu keur ralungse, tapi teu mugakeun lampah napikeun indit ngalaut. Teu karasa wanci geus ngagayuh ka subuh, hayam geus silih temba jeung papada baturna. Nini Amukolot gentak kudang, tuluy miruan seuneu. Kamana cenah si Aki teh, geus berang kieu can dek we embol-embol. Biasana ge tara kieu, kasarean kitu dina parahu, beda we kamari awakna keur teu cager. Bari nungguan salakina, Nini Amukolot sagawe-gawe bari memeres imahna. Geus maju beurang, lalakina can embol-embol keneh wae. Atuh si Nini beuki hariwang. Ditungguan nepi ka sore, masih keneh can datang. Tungtungna manehna haula-haula neangan ka sisi basisir, aprak-aprakan nepi ka peuting, tapi angger teu kapanggih. Isukna bari dibantuan keluarga.
Nini ambu kolot ngeuwikeun deui neangan salakina. Tapi weleh teka panggih. Nya harita warga kampung mah tuluy balalek deui. Tapi Nini ambu kolot mah masih keneh hulang-hulang di sisi basisir. Nun Gusti, pendakeun abdi sareng salaki abdi. Biidnillah, ku izin mantena dungan Nini ambu kolot diijabah. Teu lila ti harita. Di tengah-tengah sagara, ujug-ujug keluar batu karang nu terus ngambang. Sing yakin batu karang anu ngambang di hareupeun anjeun teh asalna tina jelmaan ki Angga Piara. Jadi ulah ngaharepkeun deui salaki anjeun hirup kawa sabihara sabihari. Kitu nu kadenge ku Nini ambu kolot teh. Nini ambu kolot ukur bisa olok-hok garenge sora seperti kitu. Teu nyangka sacongo buuk mun salaki nu dipekacintana ngalaman nasiban samodel kitu. Tapi Nini ambu kolot sadar yen sakabeh nu tumiba ka dirina jeung salakina teh takdir ti nu maha kawasa nu teu bisa deui dipungpang ayana. Bari neuteup deudeu batu karang nu aya di hareupeunana. Nini ambu kolot ngahulang minangka gede kanyaah jeung duriat kanu jadi salaki. Munggu hirup takdir teu bisa dipungkir. Jiwa nu nalangsa hayang panggih jeung salaki kalah jadi batu karang. Aduh geuning bet kieu kadar ti Gusti. Naon dosa kula mending milu jeung salaki salamina sasarengan. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya. Abdi kalintang nyaahna kanu jadi salaki. Salamina hoyong sasarengan. Pamugi jantinkeun abdi kawa salaki abdi. Saharita keneh dungan Nini ambu kolot langsung diijabah ku pangeran. Dak dumadak langit itu tadina lenglang jadi cedem. Pau ngajanggelek jadi pulas hideng pihujaneun. King kilaban ting berebet silih samber jiga sukan-sukan jeung angin nu ting saleor kukurayeun. Bareng jeung kajadian kitu. Jeleg Nini ambu kolot ngajanggelek jadi batu karang. Bentukna kaos awak Nini. Persisna eta batu karang teh parep-harep jeung batu karang jelmaan salakina. Nya ti harita keluarga basisir Pangandaran eta di ngaranan Karang Nini. Sedengkeun batu karang anu aya di hareupeunana di ngaranan Bale Kambang. Tambihan kiwari eta batu karang Nini teh bisa ditingali di pantai Karang Nini Kabupaten Pangandaran. Sok sanajan batu Nini nama kira-kira tahun 1881 kungsi kabentar gelap nepi ka buntungna. Salangkungna carita sasakala Karang Nini kabogaan pesan moral yen urang teh kudu ngabogaan sifat setia jeung tanggung jawab dina ngajalankeun kahirupan sapopoe. Sakumaha nu kagambarkeun ku Nini ambu kolot jeung Aki Angga Piara. Sakitu nu Ta eta mangrupa salah sahiji contoh dongeng pasti hidup oge. Wah terang ieu teh dongeng Karang Nini gitu nya. Ta eta teh salah sahiji dongeng sasakala nya anu aya di Pangandaran. Aya nu kantos ka Pangandaran? Kantos, Bu. Oh, alhamdulillah cenah. Ka Karang Ninina atos? Seacan ka Karang Nini nama, Bu. Nah, kemah kedah Karang Nini. Nah, aya karang jiga Nini kitu nya. Cobi ditingali. Nah, jadi dongeng teh nyaeta mangrupa carita rekaan anu kaasup kana salah sahiji karya sastra dina wangun lancaran atawa prosa. Aya dua rupa wangun prosa teh nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Tah, naon ari prosa buhun teh? Contona tah salah sahijina nyaeta aya dongeng jeung carita wayang.
Tah sedengkeun ari prosa modern mah aya carpon jeung novel eta nya. Nah, salajengna aya ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng nu kahiji nyaeta carita rekaan. Ya, direka gitu nya. Terus nu kadua mangrupa karya sastra dina wangulancaran atanapi prosa. Tadi tos dijelaskeun nya yen ari dongeng mah kaasup kana prosa buhun. Terus nu kadua palaku dina dongeng bisa naon wae upamana jalma, sasatoan jeung tutuwuhan atanapi barang. Hidup tangtos pernah ningali nya dina Bu, buku dongeng. Bu, 10 menit deui Kumaha? pulang, Bu. Engke sakedap atuh nembe ge tepang sareng ibunya tos hoyong uwih wae. Kayak acan tuh lami keneh waktosna ge kitu nya. Jajas Sakedap. mah nunutan, Bu. Tuh kacai heula tuh jas bilih tunduh mah. Tama seula meh cenghar kitunya. Sok mangga urang lajengkeun deui eta jadi palakuna teh tiasa naon wae kitunya teu jalmi wae tapi aya sasatoan jeung tutuwuhan. Terus nu kaopat aya bagian carita anu di luar akal atau pamohalan. Nu kumaha pamohalan teh Bu? Nyaeta hal-hal anu teu asup akal misalkeun aya jalma bisa ngapung nya. Terus aya sato bisa nyarita miboga paripolah siga manusia. Tah sapertos kitu eta pamohalan. Karena di ieu mah moal ayahnya jalmi tiasa ngapung gitu. Nah, terus anu terakhir biasana dongeng sumebar sacara lisan jeung anonim. Teu dikanyaho saha pangarangna sabab tadi teh sumebarna sacara lisan ya jadi tata lepa gitu. Henteu sapertos kiwari, ari kiwari mah memang aya dongeng anu tos dituliskeun dina buku-buku. Tangtos terang urang oh ieu teh pangarangna ieu tah. Ibu ke mana? Burida ke mana? Alah, Pegat, pegat. Alah, Tak gara-gara si aduh. Resa ngorean wae ta Resa atuh mun ngorean. Yo aya tamu Burida. Pundung. nah, Rupina mah ya sepuh urang kali anu eta nya rerencangan anu sumping wali kelas kan. Tujuh aya tamu saurna diaos heula. Oh, Nalira. gitu. Atuh. Siap, mangga. Enggak. Jajas ulah inditnya jajas kata awas mun indit ta yo awas ya. Catat TKM ta. Beresa teh kumaha? Bade anu sanes heula tuh. Tak aya geuning Burida. Beresa. Ka mana? Bu ke mana Bu tadi? Parem lampu, parem listrik, janten wifi-na langsung iya. Ya mangga Bu, lajengkeun Bu. Mangga tadi teh duikeun ka ieu nya sumebarna sacara lisan jeung anonim. Jadi henteu dipikanyaho kitu nya. Bu kan Saha 1 pangarang. menit deui dah, 1 menit deui. Oh, 1 menit deui. Oh, urang lajengkeun deui atuh. Tah aya papasingan dongeng nya. Papasingan dongeng aya rupa-rupa nu kahiji aya dongeng parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma jeung masyarakatna jeung dina sajarah. Nah, di dia aya contona nya aya si Kabayan, aya Abu Nawas tadi tos didugikeun ku Resa nya. Si Kabayan salajengna aya dongeng fabel. Tah nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan. Tokoh utamana tangtuna sato nya. Aya monyet, aya kura-kura jeung sajabana. Terus aya dongeng sasakala atau legenda nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal-usul kajadian, tempat, barang, sasatoan jeung tutuwuhan. Di dia aya salah hiji contoh dongeng nyaeta Sangkuriang jeung Tangkuban Parahu. Atana tadi anu tos ditinggalikeun video nanya aya dongeng Karang Nini. Terus aya dongeng mitos nyaeta dongeng anu nyaritakeun hal gaib atau nyaritakeun makhluk ciptaan, hayalan seperti jurig, siluman nya. Tah eta teh salah sahiji dongeng mitos. Contona aya Nyi Roro Kidul.
Terus nu terakhir aya sage nya eta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma anu ngandung unsur sajarah. Jadi aya patalina jeung sajarah itunya. Tah eta mangrupa papasingan tina dongeng. Terus aya sababaraha struktur dongengnya nu kahiji aya tema. Naon cenah tema teh? Tema teh jejer nya kade ulah pagentosnya antara jejer jeung judul. Ida mah sok pagentos ari tema teh sok judul we kitunya. Tah, benten antara tema sareng judul. Terus nu kadua aya palaku. Tadi palakuna aya sasatoan, tutuwuhan, itunya terus aya barang. Eta. Terus aya watek palaku nya watek mah siga kumaha digambarkeun eta biasana aya anu eh galaknya saja bana. Terus aya galur, galur teh alurnya alur caritana sapertos kumaha. Alur carita teh dibagi tilu. Aya alur maju, alur mundur, aya alur maju mundur atau mundur maju. Terus aya latar, latar oge dibagi dua, aya latar tempat jeung latar waktu. Salajengna aya puseur sawangan, terus aya amanat, nyaeta pesan anu ditepikeun ku pangarang ka pamiarsa. Terus nu terakhir aya pamuhalan. Nyaeta hal anu teu asup akal gitu nya. Ku hidup disebatkeun naon anu teu asup akal dina eta dongeng teh. Nah, kamari ibu tos masihkeun dokumen PDF nya ngeunaan sababaraha dongeng kamari aya 5 dongeng ayeuna mangga ku hidup dibagi kelompok janten 5 kelompok tah tiap kelompok nyerak tiawang dongengna mangga kelompok hiji misalkan bade karang ini kelompok 2 bade Nyi Roro Kidul mangga nya milih tapi kedah benten-benten tiap kelompok tah mangga ke dibaca ku hidup dongengna saterasna saatos dibaca tah ku hidup ieu didamel struktur dina carita dongeng dilebetkeun kana ieu tabelnya angke dilebetkeun satu dibaca dilebetkeun dongengna dongeng naon nya tadi aya Sasakala Karang Nini aya Nyi Roro Kidul jeung sajabana tamangga ke dilebetkeun temana naon palakuna aya saha wae watek palakuna sapertos kumaha terus alurna latar puseur sawangan mana sareng pamuhalanana sapertos kumaha mangga engke dilebetkeun nah salajengna engke saatos didamel nya saatos didamel eta engke dilebetkeun nah kieu fishbone nya fishbone nah engke tos didamel tah ieu kan digambar heula ku hidupnya mangga bade dina Canva mangga bade dina buku oge mangga ya dilebetkeun di dieu temana naon nya misalkan ieu dina mastakana di dieu aya tema di dieu aya palaku nya terus sareng sanes kantena tah engke saatos didamel ku hidup mangga engke kapayunkeun ka ibu ku ibu ditingali nya ke tos di kapayun ke dipresentasikan ku hidup per kelompok itu ngartos Ngartos Bu. aya nu bade ditaroskeun Atos Bu nu sanes tos uih. ayeuna sok teu acan lami kene acep masuk rusuh hoyong uih ya, sok mangga didamel heula sakedap atosnya sok mangga kami atos cobi kelompok hiji mangga lebet lebet deka payun nya tah eta nya caritana dongeng Karang Nini hatur nuhun nya kelompok hiji mangga kelompok salajengna kapayun ya hatur nuhun tah eta nya presentasi tira rencangan hidupnya lu pinter pisan nya ngagambarna sae gitunya terus ngajelaskeun oge sae tah kangge minggon payun nya kumargi acep tos hoyong uih wae ieu teh kumanya padahal 5 menit keneh gitu tapi tos ieu hoyong uih wae dijemptos diantosan nu kabogohna Muhun Bu, si Acep mah beboncengan. bobogohan wae acep mah tuh tah mangga sakitu wae panggilkeun ti ibunya kangge minggon payun diemut-emut ieu gambarna dicandak teu kenging
hilap tinggalin ku margi engke tina hasil fishbone ieu teh ku hideuk baris di damel gambarnya. Dikumahakeun pokona mah digambar we nya bade nyandak buku gambar mangga nya kade jeung pewarnana itu patlotna penggarisna kata napi engke ku urang didamel dina Canva nya tah kangge lengkah-lengkah ngadamelna panginten dijelaskeunana oge minggon payun sasarengan nya. Sakitu panginten mangga ka Acep lah nya datos hoyong uih wae ti tadi kitunya sok disiapkeun kadoa heula. Mangga Bu, saya agak sadajan uih urang ngadoa di kawitan. Rengse, hatur salam. Hatur nuhun Bu. Hatur nuhun ya. Wilujeng tepang deui dina pertemuan salajengna, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu bade uih sareng moal. Moal, ibunya anak motor. Cie, Hatur cie. nuhun.